Ilahi nu ngatur umat di bumi. Hateku ngamilis pisan ninggal santri akhir zaman, kalobaan impian daripada pelajaran. Kitu ge geus alus pisan dibanding jeung kalobaan budak dina akhir zaman, mentingkeun sekolahan. Teringat pikeun akhirat dirupa sarek selamat, padahal tujuan umat terjadung nyatur akhirat. Kamana jalan ka Jogja ka ditu kapali wetan, kamana neangan bagja ka ditu ka pesantrenan. Ingat papatapun guru lamun ngaji ulah turukeun bae awak ge guru nu penting elmuna tilu. Ulah bingalingan santri komoka santri salafi, hirupna ge malandiri tapi pikeun bekal diri. Para santri sing narima kanai ya bapatana, mugi sing janten elmuna kangge urang sadayana. Sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita, hampura pisan salira anu kirang tata basa. Hampura kula hampura nyieun syairlalawora, sabenerna kula era mugi luluna hampura. Ieu syair nu insani nu khusus napikeun abdi umumna ka para santri ngarahi untuk sadar diri.